nuju ngadang dosa lah. Gimana Nabila ayeuna? Anakeun mending kana kamari mending kana ayeuna. Ayeuna penting mah urangna sing sehat nya. Ulah putus harapan, banyak orang-orang disabilitas anu sukses, anu berkarya karena ulah dugikeun ka teu ayana sampean teh urang teh ngedon ulah isin kadanya ulah isin seueur batur anu janten naon atlet aya anu janten desainer bahkan aya oge pendaki gunung anu teu gaduh sampean teh. Jadi sing semangat urang aya HP ayeuna manfaatkeun teknologi keras oge naon namina teh tingali oge motivasi orang-orang anu sama sareng urang kondisina teu minder nya nya sing sehat terusnya Nabila nya.